Iya, cara diet sehat ya. Kudu aing ya, kudu turutan ya diet sehat ya. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Kudu diturutan ya aing ya. Kumaha carana aing awakna kudu bisa singset. Lalaki ge udah kecanto ya, awak ge man mabogohan aing ya. Sika nama awak bae aletik meloba ya. Aduh. Gara-gara awak gede aing ya. Kau ngabogohan aing ya. Gepeng deh mah bosen aing. Janganlah cara diet sehat. Mananya? Aya ta. Cara diet sehat ta. Makanan ge kudu buah-buahan bae ya. Pasti lalaki ge kacantol nempo aing ya. Buah-buahan, sayur-sayuran. Maraha kabeh hargana ya. Aduh. Iya carana hiji deui. Kudu olahraga. Kumaha ieu nurutananya? Ieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naon? Biasa, aing keur nempo cara diet sehat. Wih. Bener eta mah. Aing tadi menang jasa, kan lo tuh ya? Bunga, aing keur ngediet sehat ya carana ya. Diet Aing ya tuh. Supaya naon sedikit diet. Terus darah non baik. Buah-buahan, sayur-sayuran tuh. Naon eta roti? Bikin awak gede. Ulah percaya dia kalau gitu. Ngadar buah, ngadar sayur. Diet jadi kurus. Dulu tuh gajah bae ngadar buah-buahan. Awaknya segede naon. Seru aku nih binatang aing lah. Kemana Is? Tenang aing mah. Naik supaya naon sih? Atau supaya awak masih instet. Naon gitu. Mual mungkin dulu dia ku Daniel unggal poe renang bae ge awakna segede kitu. Gede. Renang bae unggal poe mending ieu teh ya. Minum ieu ya. Minum Sunlight. Jelas eta mah. Menghilangkan lemak dan bau. Ada mate marek paehan aing ieu mah. Dia mah tengah deui ka aing. Mung aing mah mung bae. Neng, ada keadaannya Neng. Ada keadaannya. Batu banyak gawe teh pamajikana mula masalah-masalahan ya pamajikana. Malah kita hayang yang pemajikan bisa dicapai salah kita. Aku nih pamajikan banget. Kasar pamajik tuh.
Alhamdulillah aing bisa balik deui ka lembur aing. Itu masih Eti, warga Aing. Datang ya? Tidak Arab. Tanya. Bu Eti. Pak RW Tidak dokap. ke kamari. Kalau resuk itu tinggalin bapak. Atulah lah. Ayah naon gitunya. Atuh biasa bae lah problema hidup mah aya bae Bila masalah. masalah bapak tanggung jawab terhadap warga. Ayo kurang ngobrol ini. Mun burung ari kitu mah abdi hoyong curhat ka Ayo si Bapak. Pak, ayo si ini di Nurada iya menangan kan. Pak RW nya urang salila di ditu kumanya. Sedih aya gitu. Ceritakan saja Pak RW tanggung jawab. Ayo warga. Lanjut. Tapi teu ngeunaheun nyariosna kumaha jeung. Gampang itu kudu curhat kudu. Atuh kumaha Bapak RW bisa nulungan. Masalah nanti dicari aku, dan kumaha ge hayu Bapak RW bisa nulungan. Tenang Neng. Iya aya Bapak Hansip anu nyieun BAP berita acara kejadian. Mangga jeung Bapak RW. Non anu ketemu ku Neng di sana. Kejadian naon? Sok. Tapi teu ngeunaheun nyariosna Pak RW. Tengenaheun Tulis tengah RW. apa kurang gede apa? Kudu ge Pak RW abdi keur diarah di ditak kitu kudu mah. Tidak gitu. Tulis pada tak itu. Tidak gitu. Tak kieu, tak kieu. Tidak gitu. Terus. Ngeri. Nyeri. Terus nyeri. Nya mah sorangan kan diarah mah titah galede bae. Kalau dia tulis kalau dia. Di arah mah pasti. Galede, nanaon ge Di arah mah pasti galalede. Heeh. Itu. Apaan yang jelema leutik di depannya? Aduh, karunya Pak RW mah. Terus kumaha teh geus kitu. Coba peragakeun titah naon kudunungan di Arab. Tah ieu yo. Coba. Tah. Tah eta sadeki mah ulaheun kudu gede bae atuh nyareri ngeuyeun kawawa makanya loba. Pak RW mah geus haren di tadi. Atuh mun nyoki mah eta mah balon. Pak RW kumaha warga curhat ditinggalkeun. Oh, mereka dia. Right. Ayeuna naon anu jadi viral di masyarakat ieu. Anu laporanna eta online kitu eta. RW. Online naon dia eta? Memperpanjang KTP apa sensus Iya eta teh nyaho. Pokona mah laporan eta warga cenah. Online. per KTP mah tuh kayak kurang uruskeun lah tambah ayo yang Banyak lah nyambung. Iya, asal dia kalau empat kali ya, gimana desi jangan ya aneh ya, ngerti ya. Orang tua keluar bulan lima, minggir aing, sama apa aing heran. Apa ini kita dipindahkan baik-baiknya? 17, 18, RW. Online teh tuh. yuk Oh. kilo ini, Online teh ya. 45, berapa sih? Iya online teh ayo. RW. kilo 4. Nah berapa kebenaran Kunaon? rek aya paket cek orang-orang anu sudah tua bisa belajar lagi Nah, itu kebenaran ya. tuh Lain eta Pak RW. Ieu online teh ieu lapor ti warga. Keur berhitung Pak RW. KTP ada KTP coba lihat KTP-nya Aya. tuh ini nu kieu tuh nu bawa rajin belajar Tah, tembok. rajin membaca Tah. KTP dulu KTP Sama pura-pura aya Pak RW. bagus saya tahan sih informasi mun aya Ya, KTP Warga. Fisik ke bahwa mah dipercaya. ya habis diperpanjang
bagus kumaha ya. Harga perpanjang, hayang seberapa meter? Iya, kita memperpanjang. Eta mah pura-pura tulis ge, tambahan ge. Memperpanjang ya. Buka ge. Eta keur belajar tah. Eta mah bohong. Tah, keur belajar tah. Tah, ansi berat hasil aing mah. Kumaha haji teh kamu? Iya, nu bagus mau belajar. Oh, ini mah Perpanjang ke, dua. Buktina aya teh PRW-nya. Tuh. Eta Ih, PRW kalau gambar meong deui. Mana yuk? Memang nomor sabaraha? Nomor sabaraha? Tuh, pindah. Malah pipi. Ah, PRW mah kumaha?